Pangeran mah teu jadi ukuran boh gede leutik wujud mah cu. Anu penting mah gitu cu, segala rupa oge ulah lebar ku rejeki bari padaha eta teh ngan ukur-ukuran dunya. Rahmat anu disebarkeun ku pangeran anu 100 teh dikadunyakeun memang mung hiji. Naon wa Hiji oge direbutkeun ku sararea, ku sato, ku manusia. Ieu teh pagawean jelema sapopoe teh kitu. Pecakan dina diri sorangan grepek aya urang keur ngeunah-ngeunah kieu kudu nyung pangabutuh, jiwa teh diseredkeun ku pangabutuh. Jadi kakawasaan, kabersihan subhanallah dina hate urang teh nepi ka kalini tak eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada cerita pewayangan kali ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana bentuk kasih sayang pangeran kepada makhluknya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sangat banyak. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang arti dari kedua asma tersebut adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Yang menarik dari cerita pewayangan kali ini, disebutkan jika dari 100 rahmat pangeran yang diturunkan ke dunia ini hanya satu. Itu pun direbutkan oleh manusia dan binatang. Jadi apa itu? Dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak cerita selengkapnya sampai akhir, supaya tidak terjadi gagal paham. Oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Brung A. Semar kuncung dan narwulung Siti bentar Kang Puputra. Iya Kang Puputra. ulah marah suka seri muntan pangi jati diri. Haturan wa Nuhun yang damang wa teh kulan damang wa dek cager, dek gering, dages rasiko di dunia. ih aiku kitu teh mah kulan sungguh Geus idangan ucungan keur cager jeung keur gering tetep hate mah ulah nyencang ucu. sumuhun Kul hu Allahu ahad. Bejakeun sumuhun ka anjeunna we hiji cu. ulah nyengcang tina pengabdian penginten wanya sae Sabab wa yakin setiap ia kana budu kaituna wa iya wa kana stain wa iya kana stain setiap jelema anu salilana ngabdi moal lepas tina pitulung sumuhun telepas sabab naon dageus dibejaan tina ayat nu kahijina nyaeta ulah dimangmangan deui ieu kitab teh. ulah cangcaya singkat panggil sumuhun wa tulan Nu matak tadi basa uwa biji teh ulah waka suka seri muncan panggih jati diri. deh leres wa leres tulan Nu matak wayahna dina seri ayeuna mah jeung dina cerik ayeuna mah bararohong keneh. pupulan Cerik teh jeung cerik ngan ukur pupulasan. pupulasan Naon anu diseungserikeun lamun seri? naon nu dicengceng Lamun cerik naon nu diceung-cerikan? leres bener eta Kadang-kadang cerik teh kabawa ku drama. drama wa Cerik teh dibawa ku wawaas. kubayangan Nyesu sumuhun wa cerik jeung seri
bunga jeung sedih ngan ukur mistik mistik. anu mingpin dina hatena. Oh gitu. Tak abdi matara ceurik bener gitu. Ta eta teh disebut teh kaleuweuhi. Kalalangkungan wah. Sedengkeun ari hukum pangeran mah mun panjang entong diteuk-teuk, mun ponok entong disambung. Tong disambung. Leres. Mun nyarita ngadek kudu sacekna, nilas kudu saplasna, lamun nya-nyakeun, lamun lain-lainkeun. lainkan Da anu jadi ruksak teh nu lain di nya-nya, nu nya di Lain-lain. ta eta. anu tengah dek sacekna tadi Dina kopeah mau ulah dengdek topi teteh. nya gitu nah Kudu pas. Anu temahna kaituna adean ku kuda beureum. Nah eta wah jadi aku nanti ku payung butut cilaka. Sumohon wah telepat. bener Gitu cu. Leres wah ulah telepat itu cariosan teh wah. Leuheung adean ku kuda rengong. Jadi duit tetep wah. Ieu mah adean ku kuda beureum. Ngagung-ngagung batur ai manehna panggoktena. Ai batur di caangan ai manehna poekeun wanya. Tuh, Eta jajak. lares Ebreh we. Kapanggih we. eces Eces jentre pertelang mangbo. boleh. Tuh. Netral. Ai geus kitu manehna. netral Ya cuk. kata mau gugusina nyawa Teh mau geusina urwalna tadi. Tah kitu cu. Sae wah. Nu matak ua dina lebah dieu ngarasa bagja barina sugema. Ih. Nah kumaha wah. Kuayana naon ujang? Naon teh wah. Kuayana minang silaturahim ucu. Silaturahim. Sabab ceuk katerangan di mana-mana jalma anu resep kana atawa micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. akur saudara ibu aja ayo Disebat Abu Minanas teh banyak. Cenah ua ayeuna kusek ke paeh pan aya anak ua nu nuluykeunana jadi we panjang. Oh, tapi ulah wa ka wa pamugi mah panjang keneh we wan. Nya cu. Kalau bapak ngabutuh jeneng lili Leletikan we ujang leletikan di mana urang nganjang ka Sumedang kapan di Sumedang mah urang teh teu gableg naon-naon. teu Meureun aya nu nyuguhan boh tuangna boh leueutna boh rokokna eta teh manjangkeun umur ucu ngalobakeun rezeki. nyimpang we ka mantri imam pan Tahu nepi ka murudul apa tuh ceuk ua oge ulah gareur jaki nu matak sing horeng mah pangeran mah teu jadi ukuran boh gede leutik wujud mah ucu. sumuh Ya ujang laras wah anu penting mah gitu cu segala rupa oge ulah lebar ku rezeki. ulah obal ku hidup saeutik Ulah awal ku rezeki saeutik engke ge dikocorkeun deui ujang. teh telepat wah Ucu kasauran teh ulah dina nying hareupan alam kiwari ujang. Sakurang-kurang nama matak loba jalma anu koslet, anu stres wah anu stres. loba ngalamun jalma Bari padaha eta teh ngan ukur-ukuran dunya rahmat anu disebarkeun ku pangeran anu 100 teh dikadunyakeun memang mung hiji. naon wah Hiji oge direbutkeun ku sararea ku sato ku manusia. lauk wanya Ya cu. sumuhun Tah anu 88 mah engke bagian di ditu cu. oh gitu wah ageng nama di ditu wah Cing yakin dek teu kitu kumaha atuh.
lamun geus di alam sumuhun da bakal katarima nama engke di alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang abadi nu disebat alam langgeng teh nya cu leres ha eta teh ajangan keur mukminin keur mukminat muminat nya cu leres wa keur jalma-jalma anu iman takwa ka anjeunna anu pinuh ku pengabdian di alam dunyana jeung pinuh ku kanyaho nyaho yen dunya mah tempat naon pana tempat harengeng dibuktikeun geuning bukti nama sakur jalma anu hirup teh bakal kena ku maot nya ucuk leres tungtung nama maot wa gini salilana di dunia geuning tungtung nama teu salilana dina sagala rupa widang oge nya ju sakrejep si orang di dunia masa langkung nyawa tak kitu cu sae wah telepat itu tamantri iman buktina geuning ieu panayagan sinen tina gareulis ayeuna seuri oge geus karenyot geus pareong tina geulis eta teh sarua jeung dihakan kala cu kalah heuh kala teh waktu dituntut ku waktu da aing ngaran-ngaran kala mah teu nyaho pamimpin teu nyaho raya teu nyaho nu miskin teu nyaho nu beunghar kabeh we dipeotkeun tina jag-jag anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana gerak dikalihkeun lah untuk beres jadi ompong wajah ngahiang duka ka mana tuh geuning eta geuning sakitu jentre cici balik ka deui jak anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana tuh tina waos beres teh tangkos jadi ompong cacak ku tukang alok komo lamun ku ibu cucu geura sok cu anu geulis anu kasep anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana tah setiap manehna nyebutkeun anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana eta teh rumasaeun manehna teh jelema goreng patu leres leres tah gitu geulisna teu untuk beres jadi ompong teh gorengna teu lapang dada ucu ulah dipake nepak dada kulit kageulisan cangker ulah dipake nepak dada kageulisan kakasepan kageulisan kakasepan kapangkatan naon sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasanya jeung sumuhun wa leres tarima sing lapang dadanya wa tarima ku lapang dada tah demokrasi teh kitu amin sumuhun wa telepan amin tatalung bisulna teu tapi di denge-denge dina zaman kiwari pilihan bupati ge nepi ka konco-koncona teh raribut silih serang kanu meunang nu eleh ambak atuh mana demokrasi teh ieu sumuhun anak itu mati lapang dada sabab setiap calon hartina teh panginitanana teh geus siap menang siap kalah tuh ayang eleh ayang hapiraku kudu menang kabeh atuh nah teu sadar nepi ka lebah dinya nya cu sumuh darah nu eleh teh ambak deui lamun aya nu meunang atuh rojong ku sararea da puguh di waktu ngomong aya waktuna aya batasna sugan ke kahareup sumuh amin telah manehna ku aya mikanya nu geus jadi mah leres
nya cu Kan dirina suka keturunanana. teku dirina atau sugan kuturunanana tah silaturahim teh kitu lain ngan ukur nemongkeun beungeut ungku tapi hate oge dibarengan ku Rahman Rahim. roh Jemar eta mah hate teh walah. Nya Beres. eta disebut jemar tah ciri-cirina demokrasi teh meureun lain meureun deui yakin anu meunang tong nepak dada nu eleh nu eleh kudu lapang dada Pang dada. bersih tete uak kan itu nate entah era dabongan panginitan anu ge pan kitu siap kalah dan menang Bener. siap kalah siap menang Nya ulah tina durukan anu penting nyawa. nu matak cek papatah kolot mun ini tong tina durukan Tak geni. maksudna tina durukan teh kumaha uang dah kaitu na jadi ruhak oh laras cek kacamata agama innamal amalu dia biniat tuh Regep bener. ya cu Sing saregep kuliah. numawi uwa reus uwa ngarasa bagja uwa ngarasa sugema laras Gitu. ku ayana dina wengi ieu uwa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jeung istri dina raraga mi eling hari jadi Sumedang anu ka 420 salah salapa Dirgahayu Sumedang nu matak dina lebah dia kurang kumaha budaya-budaya nu aya di urang ulah nepi ka kapangaruhan ku budaya asing teh kitu nya cu ikan tenan sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur ku budaya mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana sumohon laras Ujang laras uang ha sumohon ketenan ulah lalawora deuleu budaya teburukan teti eta anu di jaku Bapak Bupati Kabupaten Sumedang teh nyaeta geningan naon wah ku jalmi nomor hiji sa Jawa Barat woloh Bapak Dani Setiawan Bapak Gubernur bapak gubernur anu rupi-rupi deui eta prestasi teh laras ha nu matak dina lobah dieu Bapak Gubernur ngamanatkeun saatosna urang lancar dina sagala rupi widang ulah dugi ka direntet-rentet hayu urang teruskeun ngeureuyeun nikreuh akur jeung batur salemur jeung batur sakasur jeung batur sasumur silih asah silih asuh silih asih sumohon numawi neresan dieu heuh mah amanati Bapak Gubernur Bapak Dani Setiawan kumaha kulan ngeunaan kesehatan we ayeuna mah ucu ngawiat kasadayana titip waspada flu burung anu sakali-kali bakal nyerang urang salaku manusia dua demam berdarah dua kadeta mematikan tetep penyakit teh ujang oh mematikan waspada flu burung ha laras demam berdarah ari karasana eta flu burung teh kahiji demam leuwih ti 38 derajat Celcius Allah panas nanti kaduana nyeri tikoro katiluna batuk lehoan nyeri otot nyeri sirah tah gancang bawa ke rumah sakit atau anu deukeut ka puskesmas upami karaos begitu teh demam talamun geus kajadian seperti kitu apa leuwih gampang heula mencegah ucu daripada terjadi dibatan terjadi mah ujang laras komo ayeuna geus aya rumah sakit canggih di Sumedang ya cu sumohon keur mah ayeuna di tambahan pangwangunan oge Jajang Mantri laras sok teu kudu jauh-jauh urang dieu ayeuna mah bagja ujang ka Bandung nya eta pikeun ngajauhkeun eta penyakit flu burung teh ieu jauhkeun unggas peliharaan dari rumah sudah sehat cegah teh
rakyat sehat Jawa Barat kuat tuh ari baheula mah ngaruat tepan nyaeta carana teh ku dalang kana buana dalang sok diruat tak ayeuna mah urang sararea teh sing jadi dalang maksudnya sabab lamun dipangihkeun tina ilmu syaraf kumaha maksudna Mbak dalang teh tina kecap dalilun lamna ayat 2 digenti hiji ku tasjid jadi dala soteh diurang make soteh da di Arab mah dala ya dulu dilalatan bahwa dalun hartina nuduhkeun sumuhun si horeng urang teh kudu saling bejaan sararea ge dalang gitu cu oh gitu nyaeta pikeun ngaruat teh abeh karuat we rohanina jeung jasmani tuh hiji meureun pamimpinna nu kudu adil nyajang kaduana meureun anu beunghar geus balabah katiluna para alim ulama na geus teu arah subaha dina nepikeunana teh ngeureuyeuh nikreuh anu miskin oge cing salobar tawarawakal salaladar jalma anu miskinnya cu diantarana sadar teh sadar beragama sadar bermasyarakat sadar bernagara kumacana sadar bernagara cing inget ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil lagi keur urang keneh ta eta teh nilai-nilai juangna gede dina hatena ku cara bebersih oge eta teh pejuang sami wa nya cu tak itu ya candai ayeuna serangan anu mematikan teh demam berdarah tak DBD teh wa di mana-mana urang boga budak atawa boga salaki atawa boga pemajikan panasna leuwih ti 2 poe nepi ka 7 poe nyeri hulu angen bintik-bintik beureum dina kulit mimisan gusi berdarah atawa muntah gelisah jam 12 sok nyocokna teh si reungitna teh eta si Aidis teh bawa ka rumah sakit ka puskesmas buru-buru ulah dililakeun ieu kadeudeung kanyaah Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Dani Setiawan ka urang tenan jeung rupa-rupa anyuran diantarana hodapeun kasaksian ku sararea ayeuna mah ucul leuweung teh loba nu eueuh tutuwuhanana loba nu gunul wa loba nu gunul nya bener lah dina nepikeunana oge ka dewek Bapak Gubernur teh dugi kacari mas-mas ninggal alam anu sakir ruksakna wa kan tenan nu mawi ayeuna mah pan disadiakeun tutuwuhan bibit-bibitna hayu ku cara gotong royong gawe babarengan mun guru ka muridna sapoe mah melak tatangkalan di tanah sahawe heug PHP-keun ulah diganggu pek bubuahanna mah boh nangka boh sukun ngaluangkeun gawe sasabtu mah tah demo teh ayeuna mah kitu we cu unjuk rasa teh kitu demo positif unjuk rasa positif lamun kiai ieu ka murid-muridna ka santriwan santriwatina giringkeun ka leuweung bibit-bibitna nyuhunkeun ka Bapak Bupati ta eta manfaat teh ya cu mun RT meureun sapoe ngaluangkeun waktu tina saminggu geus pukul ngaruksak leuh atawa tina sabulan nya jang geus pukul ngaruksak leuh tak kitu cu sae pendidikan diteungeulan nama dengan ulah nepi ka pendidikan mode ayeuna muing didenge-denge teh di PDN aya lebih teh pendidikan PDN wa
amuing ulah nepi ka kitu kejadian teh jang ngerakeun bangsa teh. Citra mahasiswa. Eta teh calon pemerintah teh kitu patut teh. Calon pemerintah. Komo geus jadina. Cacat dugi kada gelar kitu wah. Samarukna meureun hukum kisos teh teu berjalan. Ya. Pasti bakal kapanggih ucu, bakal kapanggih. Urang mah ulah ku fisik wah. Cing percaya cu. Pan meureun Sumedang ka bawa goreng. Lah. Tenan nakacana ka. Nyajang. Tah kitu ucu. Nu mawi ua dina lebah dieu geuningan itu. Sararea bisa kumpul ngariung TCS anu ti mana-mana sararumping amuing nuhun. Dulur-dulur wungkul. Geuningan eta bujeng hingga eta geuning eta anu ti Prancis oge si Nyai Sarah. Ngurunyung dek neuleuman kasenian Sunda. Lumayan ucu. Urang Prancis teh guguru ngadalang ka ua. Ayeuna teh lumayan geus bisa nyieun comro. Geus bisa nyieun bala-bala. Alhamdulillah geus bisa nyieun bala. Nuhun ah. Minantu teh ua makanya teh cu. Wak disebat minantu wa teh. Pemajikan Sidawala teh teh sarua cucungikna ge monyong. Ya. Bulan. Sumedang tandang ayeuna parantos ngawujud anu disesepuhan ku Bapak Bupati anu ayeuna sasatna dipieling. Leres. Mudah-mudahan we urang sadayana salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Hayu urang ngeureuyeuh nikreuh entong dibarengan ku ara jeung subaha nya ujang. Sumohon uang. Sabab naon ieu nagara teh sasat ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Da sumber daya alam mah geus komplit. Nya cuk. Tak kitu ja. Cing Kakang Siling gadi kitu kur kedewek dek diharewosan supaya ulah ara wae. Kitu Nyin hareupan dunya kiwari. Ya cuk. Kawas nu stres dulu di mana aya jalma ini ka Mekah tadi ditu teh mah jeung aya sa'i sagala. Sopa Marwah teh sejarah nama Siti Hajar baheula usaha milarian cai kaitu ka dieu Sopa Marwah 7 balikan. Oh kitu ah. Tah urang oge dina waktu 7 poe teh kaitu ka dieu we kaluar imah ka jero imah naon usaha. Ya cuk, sumohon pira kumaha jeung teu hasil ai terus mau usaha dibarengan ku ngadoa. Leres cikaracak ningang batu. Ngen kadi kitu Kakang Siling sok da aya jalokan si eta mah kudu bari ngalagu geura sok da. Ulah stres teuing kanya bere lagu akang mah sugani ngarengkeneng. Lah ini tadi ditah ku saha kikieuan. Jadi pibarang ku Bapak Bupati. Pibarang ngahibur. Dina raraga naon teh? Milangkala anu ka 428. Yodar dieureunkeun. Milangkala anu ka 428. kota naon? Kota Sumedang disarengan ku Aladina. Anu saparapat jang Aduh, alhamdulillah wa syukrulillah. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rahmatillah, bi ilmillah. Allah. Anu dirasa-rasa ku dewek sagala rupa ge bi teh kalayan. Oh kitu akang, kalayan kodrat anjeuna, kalayan kersa anjeuna, kalayan pangawasa anjeuna, kalayan ridho anjeuna, kalayan idin anjeuna. Oh, kalayan pitulung anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna, kalayan rahmat anjeuna, kalayan ilmu anjeuna. Sumohon
sadayana ge kalayan anjeunna nu matak dina surat Ar-Rahman ngabejaan nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane leres lamun maneh geus kana nabi atawa geus kana kalayan karena kalayan di dieu meureun berlaku la haula teh oh kantenan leres Kang mode dewek usik malik teh kudalang darah nya musik malikna leungitkeun we cepot leungitkeun we wayang tinggal we dalang kan tundalang musik malikna jadi usik malikna wayang teh kudalang leres tah ngan dalang hirup meureun ku kersana jeung ku pangawasana bi teh kopi teh tah ieu teh patetelepa meureunna nyamung berekangnya heeh nyamung Nuronia tumpak baliah tumpak sepeda gitu oh nah baliah numpak sepeda kumaha ari akang enggak baliah teh wujud ditumpakan ku roh roh jeung wujud numpakan sepeda nanti ku surup dabongan balanga oh benar bongan diri urang balanga jadi cilaka nya kan bener kapanggih weh geuning cilakana jeung salametna jalma teh geuning kumaha dina akhlak kalakuan kulaku lampah sorangan ulah nudingkeun ka pangeran ku akhlak sorangan kan nya leres sekarang rai pade bodoh poho balangah nu kitu teh salah bakal cilaka ai salah maka ituna tabungan urangna lalabora nya tah kari malikeun lamun urang dek pindah tina laku lampah salah kanu bener kali malikeun kumaha eta teh nya eta migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh lain aya nu maot unggul innalillahi teh oh sanes akang ieu mah aya weh pasaran digotong di jalan jo innalillahi puguh pasaran mah dek diomean padahal kembali kepada jalan Allah lamun ieu peureup dek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah itulah migawe innalillahi mati kita kana fitrah ayeuna dipigawe ayeuna salamet pecakan weh ayeuna urang ini ti imah dek ngegarong imah batur coba tong tulus bisi beunang salamet ayeuna ge tenan salam dawuh rudi anyuk pangeran mah kontan karena dipikir-pikir mah laras tah pikeun kasalametan model kitu teh nah teu dipigawe siapa poe ngan arawe jeung subaha ngan dewek dek nanyakeun ayeuna ieu naon harenghengna alam dunya bener ana dibaca ku dewek para syekhna ti nagara jeung nagara tuluy pihak katilu pipilueun nepi ka aya nu perang can angeus-angeus ayo ngan dipikirna ngarebutkeun naon ari eta sarua jeung ngarebutkeun paisan kosong na teu rumasaeun manehna bakal malalodar heeh bener Kang da teu perang oge bakal modar repek pikir kudu perang wae kudu teu perang wae cenah aya perang baheula sagede-gedena perang silih kadek moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang teu matak naon atuh eta perangan eta padahal mah heeh bener tuh cenah ayeuna syariatna marukana RT teu perang gitu kumaha perangna RT perang teh bener di kampung-kampung teh perang diayakeun RT diayakeun RW nepi ka lurah eta teh fasilitator tingkat desa lurah teh kepala desa teh tuluy fasilitator tingkat kabupaten tingkat Jawa Barat di kabupaten teh tuluy aya DPRD PRD be pusatna ditu DPR hah bener kaluhurna DPR
kunaon masih kena riweuh atuh. Oh, bener ngan meureun ieu mah meureun tong boro make jeung peraturan jelema menang Allah we menang Allah loba nu ngabalieur jelema teh. loba nu ngabalicet nya kan benas Nu matak dipikir dibulak-balik bewara ti sawarga Maniloka cenah ayeuna anak Batara Guru teh kudeta nepi ka kawasan Batara Guru aya teh geus kali ini ku Batara Kala ta eta kan ayeuna teh ieu teh pagawean jelema sapopoe teh kitu. oh kitu teh kan kudeta we Pecakan dina diri sorangan grepek aya urang keur ngeunah-ngeunah kieu kudu nyung pangabutuh jiwa teh diseredkeun ku pangabutuh motah deui perang jeung jadi kakawasaan kabersihan subhanallah dina hate urang teh nepi ka kalini tak eta can perang goncang eta sawarga Maniloka teh goncang oh eta teh oh perang jeung kasusah ge kan duh perang apa itu we sabil dina hate teh nya kan oh keur ngeunah-ngeunah ngalamun kieu kudu nyung budak dek sakola lawan naon bere teu boga nginjem heula naon merangan kabodohan nu aya di budak supaya budak teh pinter jeung ngarti perang si horeng unggal poe teh perang dodi urang cenah ceuk pangeran ibadah nu panggedena mah hiji urang teh ngurus diri sorangan cing nepi ka jadi soleh dua pamajikan tilu anak kaopat dulur kaituna tetangga nya tah sili asah sili asuh sili asih teh ti urang baheula geus aya oh kitu kan namarukana ayat-ayat Quran teh teu nyonto ti dunya gitu eta teh nyonto nya kan nepi ka ayat Quran diturunkeun di ditu di daerah Arab sabab di ditu teh jahiliyah disebutna oge jahiliyah teh naon kan Abu Jahal inungna kabodohan bapana kabelegugan leuwih teh bodona teh laras paingat diturunkeun di ditu si horeng sejarah para wali dina zaman animisme dinamisme baheula teh ngumpulkeun jelema teh kupang bibita heula wayang ai wayang teh nyaritakeun kitab Mahabharata jeung Ramayana Mahabharata oh ieu dewa-dewa maneh ieu rek dikaluarkeun ku dalang ieu buru-buru dararatang teu pira karsisna teh syahadat bayarna teh kusaha tuluy aya nu ngonang abdi cenah hayang dikaluarkeun dewa anu heug tapi kudu bari nyunatan lemes perjuangan panepi ka ayeuna natrat para wali mah lemes perjuangan dina nyebarkeun loba eta ge kiai nu ngaharamkeun kana wayangna cenah aya laju wayang cenah muni napuk ai kana pangaosan muni aya 3 siki ge diseret-seret 3 siki ge jeung nunutan ya da ieu mah ilmiah atuh ilmiah pelajaran ilmiah ieu mah da karesep heula kudu ditemongkeun teh tenang nya karesepna heula kudu ditemongkeun di mana geus kumpul sup saayat 2 ayat lumayan heuh sakali cenah eta panula laju wayang cenah aya garong aya copet aya wah heuh justru nu kitu dakwah mah nu kitu sugane datang ka imah manehna dedengieun jadi insaf sugana datang ka imah jerek nong datang ka imah teh juga jerek nong berkat minum aladina nya memori teh dina pangdenge teh aya dina pangdenge teh memesare teh ngadenge heula sora si cepot anu digelarkeun peuting tadi ceuk si cepot lamun ngadahar duit atawa ngadahar rezeki menang judi haram bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa ieu kakuatan nu dina diri teh disaredkeun tina judi eta teh haram teu meunang kaituna bakal aya hukuman
ayeuna di Paraban anak kuladang judi. Wah, cuk si cepot. Can ingetan ka Allah mah teh. Acan jauh kene. Karek cek si cepot teh unggul. Jauh kene. Tapi tapi naon deui atuh ari usaha aing. Tuh geuning alus tah. Berarti aya hatean teh. Benar. Berarti aya hati nurani. Nya euy Daripada tapi Allah kuring bisa tobat bisa pisan. Bisa pisan. bari tanda tanya jeung hate. Mama mana sejadah teh? Guru syur tina romari. Sarung teh ka dieu. Nya. Sok kekeset. Kenapa nih mah kekeset mama apa sejadah mau dijual? Alah, teu kudu mikiran sejadah dekul we dek ibadah. Dekul we. Make calana ge jadi. Make samak oge jadi. Tobat mah Nya. Penting ngebersih. gitu. Di mana keur kumaha ge jalan. Kembali salapan daun 180 derajat lempeng. Salapan 180 derajat lempeng kita. Ceceng. Alif. Ieu teh 180 derajat. hari angkana hiji 8 hiji jeung 8 Salapan sabaraha derajat tah 80 80 teh jeung kosong sabaraha derajat tah 80 derajat. iya sabaraha ieu sia mah tuh eleh kudu lalajo sia pandayaga kurang pendidikan ieu pandayaga Benar 45 kan? 45 45 sujud teh 45 45 aya 4 jeung 5 salapan. ya Allah eta salat ditingker ku ilmu numerologi oge Kapanggih. bener kene Bener kapanggih. nya la ilaha illallah 180 derajat 80 derajat 45 derajat gambaran salat teh Gambaran salat akah sedengkeun eta teh eueuh nu teu tawaf kabeh bahan-bahan ieu wujud anu daek salat teh panon poe teh pan seuneuk teh pan urang teh bahan teh tina seuneuk sinaseun tina bumi tina cai tina angin nya tina angin seuneu. eta bumi geura nawapan panon poe geura sataun tepung deui ka tempat terus tawaf Tawaf sujud sugan aya angin eureun dan teu aya diabuskeun kana ban mah dina eureunna ge berguna apa la ilaha illallah gambaran we ayeuna ku salapan tadi teh ya geuning aduh benar kan doh lobana kuncung Semar teh aya 360 lamar 360 aya 360 lamar teh sabaraha angkana 3 genep kosong 3 genep kosong aya 3 jeung genep salapan. nah balik deui nya euy angka 8 terus we deuh Semar teu sangka hirup anjeun teh sing horeng pinuh ku paisah cicing dina filosofi utang tu mun bisa maca mah jelemana rajeun daek meuli Semar geuning di kacaan di kacaan di papaes ku ngaranna ge Semar samar awak hideung beungeut terbeh rarai bodas tapi heuh dedeuh teuing si horeng geuning ieu jelema teh batok bulu eusi madu doh bae ka kolot narif ngan hanya ka jelemana sok dimistikeun
komo beh dieu nakeun mah make jeung aya ning tina wesi kuning nyieun geuning nu jiga Semar tulu dituna dina loket para pajarkeun teh para dijual meuli duh karunya di tulisan aksara Arab geuning aduh beuki jauh Semar paingan geus eueuh ajen ka maneh Semar leungit dangiang Semar leungit dangiang Semar leungit dangiang tina Semar Badranaya teh jadi Semar Bandar Nangka nanti si Endoraka teh Arif teu si Endoraka aing urang mah bau lain cepot ka bapa ieu mah nyaritakeun hukum nyaritakeun ilmu nepi kabeh dituna mah urang wetan mah percaya pisan aya kuburan Semar la ilaha illallah aya kuburan Anoman Semar teh sok ngajirim sidik Anoman teh carita ti India bari titiuna ge biheung teuing sejarah biheung teuing lagena nya mun di urang sangkuriang nepi ka dimistik-mistikeun dipurak-purak model di urang geuning aya carita sangkuriang nepi ka dianggapnya ya padahal legenda teman padahal legenda padahal lamun digenti mah tina sangkuriang teh di sangkuring tah lumpat kana diri sangkuring teh saha nepi ka digenti geuning ku Sang Bango Sang Bango kenapa delak-delek aja da eta atuh mikiran wae batur pashhadu ala angpusikum ulah mikiran batur di sorangan jangan dulak-delek wae Sang Bango Sang Bango tulis tema ku Sang Kodok kembali ke laptop aduh ampun karunya tah lebar temenan ieu bapak dewek nepi ka dikitu-kitu dijieun peso tina wesi kuning dijieun gambar geuning di figuraan ieu Semar na teu apaleun padahal Semar teh dirina sewang-sewang yen asa tina taneuh ai beungeut bodas teh nya eta nanakeun urang teh kudu marah maya hate sabab ari beungeut teh gambaran hate cermin hate kudu marah mai ulah sujud karisut tu oleh aduh aya anak we geuning ka saha teh aya anak anak we nu disamate geuning komo aing geus ngajerit mah amuing aya deui jelema teh amulan teh ambu teh tina indung inung aing si horeng geuning pangeran oge moal de ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung bapa ambuing ambu aing inung aing anu pangheulana mere beja ka aing paingan Allah moal ngahampura ka eta jelema lain nyium ka bentukna tapi kana jasa sampean Badranaya luar biasa jasa hidup teh cu dengekeun ai kolot ngomong ge toprok sia ada si Bandungan gua ari ucap-ucapanana bener teh ampun Gusti tah kitu lamun dewek ditampiling ku kolot ulah ngalawan da kolot orang ngomong hade ai soal nyaritakeun hukum kabeh kadupak atuh kabanting ku hukum Allah mah teu inung teu bapa ai soal bapa nampiling mah ulah dilawan da bapa
Ade goreng oke bapak. kolot teteh Ya, korang. alah ampun aing Kolot mah. ulah ngagaroda wae ka kolot ya Sidik mana yang ada nuka goda. hah Kagak roda wae kan kolot kayaknya. naon Ka kolot cekakang ulah ngagoda wae. Keun bae ngagoda gawe jalan bener generasi. dewek mah geus harorea ngawayang teh dina duit leutik heuh Matak dituncalannya ku akang nu 50 kakarak. tah dengekeun menteri Anu bangsa 25 maka budakeun. alah ampun aing lain baheula mah beda rek kirit ngawayang teh duh sumanget Sumanget apa keur ngora mah. oh Kabayang kongkorong emas dipake ini pake berenel gini. kahalangan ku samleh dikeluarkeun Make borang ge bebega sisir nyelap di sakutukang Sekutungan. Nabel ke Sumedang. rompi make tanso oh buk soronoikeun ka hareup Karo oh candi kribo di Keribo. Saikong Arif, harina mah Aikong korong meunang kuinung ieu. budak teh digeuingkeun geus salat asyar teh sare papa Lain rek ngawayang. bisi kepentingan gebeg Masih mun apa abah yang disebut teh. aing gebeg teh waduh duitna geus beak Ganing bayareun. Lain kasurung ku umur akan. alah geus kasurung ku umur euy geus kolot ayeuna mah geus barak bakuis Kuis. incu ge geus 8 atuh 8 Nama AA nama. oh baheula mah aa ayeuna mah abah Abah. aduh aing jadi abah Baru mah Aang paling sini. Ayeuna mah Oh. majikan ge papah ban. baheula mah papah pamajikan aing teh ayeuna mah lempang Jaya. Bener. Ayeuna mah papah ayeuna mah oh nya euy si goreng sadunya ieu dihakan ku kala kala. Pan untuk beres jadi ompong. syariatna meureun dihakan ku kala teh kakalakuan sorangan kala Diri ke umur dituntut ku waktu diri di awak dihakan ku mangsa diri disiwitan wanci Ji bener wal asri teh euy demi wanci diwanci. demi wanci nu gitu nih satemena jama aya dina rugi demi wanci gara sok nyanyikeun ku sini da aing beuteung genah atuh kana cara meuble we aing nyanyi teh goblok Sama belawe bari ngenyo. anu sedih teh geuning make ieu mah nu sora ogo ulah sora tarik Sora sayu teh. da beda atuh dina seni mah kudu make seni kudu make rasa ieu mah demi wanci da moal ngeunah beleguk jiwaan teh geuning bari ogo teh geuning Di alam. Sora cing nepi ka mewe teh nu ngadengekeun teh sora sayu teh geuningan. Ucutan segala. sing horeng mewe teh meureunnan aya nu nagih Apa nu barang bere. make ogo tak make kitu heula demi sok na dong didang Demi wanci Kurang ogo. kurang ogo panjang dina demina demi ta Demi wanci satemena jama aya dina rugi demi wanci satemena jama aya dina rugi jiwa anu iman jiwa anu soleh musilik
wasiatan keimanan. Ini sarua sia ge silung. Mun jauh jeung gamelan. Ceuk aing oge kudu loba wawasan. Dengekeun jadi sinen mah da jualeun. Dirarampak. Lain diri nu dijual teh sorak. Leguk. Lain maju ku diri majuna ku pangarti gitu nya kan. Kumaha lamun anu menta era meureun. Iya mau diapalkan teh mobil butut buatan Barbar hija bala-bala kurang kumaha gerepek panggupai mah boh ku lagu boh ku adan tete adan teh ceuk bahasa seni mah baheula nyaeta gagak ngelak nasuhunan terasa surupan heula teh sakedeung nong gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu tak isyarat Cianjuran gitu lolobana kena irung ulah gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu ketegenan teu ada suara datar moal payung gitu gagak ngelak nasuhunan sanajan biwi rapet tapi sora aya keluar gagak ngelak nasuhunan ngan lamun keur plu ulah kade baheula ge kungsipan kajadian sinen sora kana irung gagak ngelak nasuhunan pelenung bertok lah gitu sok gagak ngelak sok gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu Gagak ngelak nasuhunan ngahiap hayu-hayu hayu mulang hayu mulang hayu mulang hayu mulang make gelik atuh pan heulang eta sakitu genah hayu mulang sing ceples hayu mulang diarep-arep ngagelik eta pika kitu-kitu dikoro nepi ka kitu jadi sinen ti baheula nepi ka kitu paingan hirup teh buka kebon ini jauh euy Beri jauh tidak suara kana lain kebon. tidak akibatnya bisa ngegelik nepi ka teh buka kebon Tidak ngagelik. mulang tah tidinya ngawahanana yang ngegelik mah kalah cecengiran kalau bagi hancur nah si Sunal bolong lebih kayak gitu bilang jualan perhiasan saingan gitu buka HP aduh kuntilanak alah ampun Gusti gelikna goreng antong da tukang Cianjuran mah tukang Cianjurannya Oh, makan jarang pasea di imahna teh jarang. paseana teh tara tulus da kitu paseana teh ku lagu Lagu akan
Contohan teh. Salakina datang burang teh geus digawe teh. Ae. Hari akang mulih teh beciang teuing. Boa akang teh begereh heula ka batur. Gara aku ku salira Hasan. Tema teh kula lakina. Ae. Hari sia oni. Mane pasiana teh tara tulus gitu matak pasiana teh loba nu ngadengekeun. Rongho ketina jandela teh. Wah, Kena sok minangka maneh awewena nanyakeun aing teh cenah beurang teuing. Cucu. Aing teh beurang teuing balik teh cenah. Sok. Tok. Tok. Saha eta anu kumawani si Ari atuh da pajar teh ngetrok tarang cenaka Dicapluk sak waing. Iya, di bulah dia aing ngajingjing tahu nya. Bulah dia ngajingjing leuputna. Coba ya cengekan. saha eta anu kumawani netrapanto jin atawa jalma lamun jalma maksudna Nah, ari maneh cucu tengah arti kapan akang balik ti Sumedang ieu mawa tahu jeung leuputna keur sarapan maneh jeung aing dina tengah poe ayeuna katamah mawa cengek sakeupeung lamun teh mah teu ditarimakeun ieu cengek rek diburakeun kana bangus aneh cucu atur nuhun kana kaweningan galih engkang pek bae bikeun ka domba babatok sia teh Yang ditengar. lain dulu silih paehan Kayak orang pasianaan. aduh ampun tak gitu pas yang mematulus sirpe euy alah ampun Gusti alhamdulillah jang bisa kena syuri urang teh nya Alhamdulillah. Mesti kada bisa hiburan. alah ieu mah ngahibur we ala kadarna Nya. Meningkat tukang ciaci. naon teh Sorana wae. kitu ngaran-ngaran orang hidup di dunia mah kudu loba hiburan. Ngaran-ngaran hiburan teh pan sanajan urang syeri 5 menit teh syeri ngeunah teh nambahan umur 5 menit. Nambahan umur lumayan. Tah, sorana wae. Nambahan umur 5 menit. Ulah kaget cepot. Ai, naon teh? Naon tapi hujannya gitu. Mun nya nu adan pondoknya.
deui. Wah, rek minta sumbangan meureun heuh. Yang pembangunan masjid meureun. Ayeuna hirup manusia di alam dunia, Naon teh teh? ngagokan pisan teh si goblok saha teh euy. Teu kaur pok aing teh. Soran naon? Jadi hirup di dunia ulah kaget cepot. Naon? Saha teh teh? Mun sok karelewe. Aceng. Ulah kaget cepot. Loh, sia Saha Kang? tong hareureui ah kana radiokeun ieu teh. Aceng, nang, Kade diri. Saha teh teh Aceng nang apa saha? Atem geus. Oma tah teh dina radio ah. Bari batu gitu. Ulah kaget cepot. Saha? Kaula cepot. Aduh anjir. Saha Kang? Leungeuna opat. Ah, lu kena opat Kang. Leungeuna opat dulu. Pelabuhan uka kade. Saha teh poho deui nu leungeuna opat teh euy duh. Asa mantri imam gitu. Terbawa impus meureun. Kawan juga opat. Lamun di lumun mah si ojoh teh teh. Saha teh daing teh kungsi panggih jeung jelema nu leungeuna opat. Sing emut-emut Kang. Jeung nu panonna hiji mah Minang. Emang kencang di Inggris itu. Anu ngawur ke rokok seperti Pak. Ya. Kadileun. Seringkali seluruh perhatian dan potensi kita dikerahkan untuk urusan dunia, sedangkan akhirat seperlunya saja. Padahal dunia dan akhirat sangatlah tidak seimbang. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan kita sebagai hambanya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan, senda gurau yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga diri di antara kalian, dan saling berlomba untuk memperbanyak harta dan anak. Inilah hakikat dunia sebenarnya. Sebuah kenyataan yang mengajak kita sadar jangan sampai gemerlap dan tipu dayanya menjadikan kita budak. Karena dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 4, Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau dunia. Jadi ini yang dapat kami simpulkan dari cerita pewayangan tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.